Metis jambu di buruan imah bareng warga negara Indonesia. Nah jadi cerita nanya barudak ieu cuaca tah keur terang menderang dak atuh pan kana metis mah ieu ngeunah dak ngeunah. Lanjut tidak lama-lama bae dak ieu aing OTW nyiar warga negara Indonesia atuh dak batur metis baturan ja ai sorangan bae mah metis kitu ngeunah ai lobaan mah pan kumirasa. Tah di dieu aya jambu jeung aya petisna barudak tinggal nyoel bae horeng aing mah dak ngadon doang kanu batur atuh teu moal jambu teu moal petis na aing mangen ilu doang. Atuh aning sok pangrewogna bae ilu ge ka batur sok si ieu mah rada ngisinkeun ieu ngan kumaha bae dak atuh kumaha horeng. Atuh ja ai isin make ku batur titah make helm naon kaburuan teuing dak nu penting mah ieu aing geus ngeunah mirasa dak ni muka ngeunahan ieu siang bolong wanikeun mendereng metis tah jeung warga negara Indonesia biasa kan huhuai dak ai di buruan mah. Atuh ja ai di imah bae pan lalieur barudak nya parangsa aing mah mikiran kukumbaheun rarengsekeun.